Takura wiswayan lindunira ya bumi bengkak
nutur galur anu kapungkur mapai sejarah baheula iasana para pujangga anu ditukil ku para wali anu mereka ku ahli basa ngajadikeun jajaran cerita anu pinuh ku siloka jeung sastra ngagamarkeun adil kalawan murka ngagamarkeun salah katut bener teleumaneun jalma zaman ayeuna anu gelar di alam sabab musabab istilahna enteng kanggo gelarna manusia di alam pawenangan istilahna di dunia kadar diumarakeun kebudayaan kesenian jasana sanes umaya Mahawelas lan aku kemahuk bangsa bumi segala rupa gaya nu jadi kebutuh jami rahmat kurnia anjeunna rahmat kurnia anjeunna nu maha welas tur asih nu maha welas tur asih Bandung Magara kamasyhur kota nu jadi catur jadi lisan murabatur kecap galur ti kapungkur Bandung mah segala nalah segala jadi masalah Bandung toleh kawentar kotana aya kaluar junduk waktu nu geus tang tuang cinu geus jadi janji poe kiamat tiba angin urang pasrah diri sabab daya nu kawasa junjunan angin Gusti
ka dia lamunan dadayu ingkang samya ya inara kang sami gagang kata kadia wangunan dadayu ingkang lagi pada inara uwi kulinukung resikan pinilik tani nangyan ingkang pada tumamu Kedaton Madukara Satya Panengah ing Pandawa Dipati Arjuna sawega sumpingan Rama Guru Resi Linuhung ti jajar Sokalima si kepratungku hamelenguh pertala ajihan ningali pangkon ingkang Rama Guru Raptane masagun nirangan dikalele kedah atra pertela pengandikan Rama Guru unyuk sumanga putra Arjuna ngahatrukeun sugeng rawuh ku hoyuk panjenengan kapayun linggihna kalayan semua sujud anu kasangakeun ku heunyuk jeung Rama Guru aduh Jaro kapinu damel panjenengan unyuk sumangga ama tisok kalima ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana pembagi Ki Jaro kalayan semah pangabakti Ki Jaro syariatna katampa kudua leungeun kenca katuhu simpen puring ati dicancang sapucuking rema pundihing mastaka nuhun cu ulah kaget ieu ama datang cu nya sono teh sabaraha taun teu patepung aya wah kengin damang cu ibaring pangestu sareng saha sumping ti Sokalima ama we nyorangan cu da bangsa satrik bangsa siswa teh awewe lalaki istri naranyakeun bade ka mana sepuh teh aya oge nu nyebutkeun bade ka mana cenah empap cek geus rupa-rupa itu ieu ijawabna teh singkat we malahan amah teh teu unyuk-unyuk ka pangagung astina malumnya kitu rarem cepan jalan dari sapi teh dieu teh jalan dari sapi subuh-subuh teh tos aya di momongang ceuk mah oge bareng jeung rodawi disangka jalan dari kerbau kumaha sumbadra damang cu ibaring pangestu pangresa nya aya cocok sirikani dina waktus ayeuna teh nuju sehat abi manyu kalintang sami bae teu aya kuciwana cocok hayang pagih jeung sirikani geus mangalam-alam ama teh ideng teh budak teh ge kolot teh sor cai buru-buru nganyahokeun kana karesepna kana putu mang begitu ngomong kana martabak mah nya kitu lamun buah-buahan kana mangu we kana mangu we wungkul nya aya gedang we gitu komo aya geus mangih buah aya karesep buah baplang komo kana buah gedong mah kitu-kitu buah cengkir we leleh lamun aya salak beuki mah nuhun cu
teka pinodama purwa pangersara maguru rawuh aya pikir naon ieu tebet asa kagunturan wahyu anu lumungsu asa kaurugan menyantuti nyaha aya bagian aya papadana datangna kolot dipandang wahyu anu lumungsur anu matak ama ngenas moal aya 2 murid anu sumujud ka guru iwati Ki Jaro nuhun kasep nuhun ngahaya amat rencepan ti asdina ti sok kalimat teh cu kieu ye alusna tutup heula janela kaula nu unyuh sumaga sabab kieu aya rahasia penting anu bakal ditepikeun ka Ki Jaro keluar hawa Jaro anak king kasep amat geus direncana dek ini saminggu nu geus kaliwat ngarencana ngan canggih keneh wae sabab dibeuweung diutahkeun dipikir dibolak-balik nah ieu teh bakal goreng akibatna atau bakal nimulkeun kahadean kamanfaatan ya Allah daruda sepuluh ngahaja amat neangan waktu anu sampurna wanci anu mustari atuh tuluy amat teh utang itu kana waruga gamet sangkara bolong cereng belek japar sidik tetek bengek itu ieu manis pahing teu kaliwat sanggeus narengsek kitu dina poe ieu alus kakarak amat teh ini Jaro amat teh meunang ilham cu dina peuting kalima dina mangsana tapak puasa ngaringkep maneh di goah amat teh eta makal teh 3 liter harita teh mun salah itu dina peuting kalima amat narima suratan katinggalan daek teu daek ayana Panawa jeung Kurawa teh bakal ngawujud perang gede anu tempat di Tegak Kurusetra tina sengketa ngeunaan warisan nagara astina iya khawatir nih sedengkeun ama aya di astina ama rumasa tahar syeubeung di astina pake hade di astina ama boga darajat di astina ama teh lain taat sarta kumaula ka Kurawa da ka berat mah masih keneh ka Panawa teu boleh nyengcerak dina tongkolak panon terobihnya kabut kanya istu terobah lahirna aya di astina sota batin mah amat teh jeung Panawa babarengan dina mangsa perang gede ieu antara Kurawa jeung Panawa perang sadulur anu geus moal bisa diungkulan deui kitu ceuk dina suaratan katinggalan teu kapinodama bakal Sri Gempur jeung Duru Sri Arah Pati jeung pamili Sri Arah Nyawa jeung Baraya kadang-kadang ama oge dina waktuna daek teu daek kalbirang kasebut resi anu tangtu hiji wiku anu masih keneh resep perang meureun tangtu ama teh goreng-goreng mah bakal ngawujud atawa dituduh jadi senapati agung dina waktuna ama tega silip ayhan jeung murid dina waktu anu bakal datang leungit murid hapus guru anu ngawujud teh iwati lawan jeung lawan antara musuh jeung lawan Kurawa jeung Panawa ama bakal ngaheupan Ki Jaro bakal ngaheupan ama coba geura gamarkeun Ki Jaro bakal tega deuk maehan anu jadi guru iya sadaya-daya mah guru ama ge moal tega kolot naon ngaranna tapi katega dengan aya murid malahan ama teh ka Kurawa murid ka Panawa murid ka Kurawa anak ka Panawa anak meureun tangtu reaksi umum bakal timbulna cenah meureun dorna eta bari jeung hiji guru aya keneh tepi katega anak jeung anak pasea kolot naon ngaranna notorogan disebutna lamun seuk anak jeung anak dogdag kolot masih keneh aya hiji guru tungcang nuntun kana ilmu tukang nyaangan ka jalma-jalma tapi anak jeung anak murid jeung murid pasea teu bisa ngungkulan aya ama nyeri pikir berang peuting mikir kumaha cara jeung katangtuan atuh kasimpulan siger tengah anu tangtu daya perang moal bisa kaungkulan
Daya di jalan amang rumah sakit mana geus kolot mengpeng aya keneh gelar di dunia aya keneh ilmu anu can kapasrahkeun ka Ki Jaro. Cah ama datang kairing deuk masrahkeun ka dedeh ama teu boga ilmu anu disebut kadangyangan malahan namun dibandingkeun jeung titel Batara mah ieu teh jigana jauh taneuh ka langit kasih. Aswat ama oge can diwirid da teu percaya ama teh sugan satungtung buuk teu aswat ama teh sawa aya sifat barangasan nya pas kena bakar resep ya ilmu deuk dipasrahkeun ka Ki Jaro top mengpeung ama hirup keneh pasti ngawujud ge perang Bratayuda ama paeh ku Ki Jaro ama ridho ama ikhlas Ki Jaro geus jadi manusiawi anu linukung manusia anu sampurna anu geus bisa ngakontal ka alam padang we tunyung sampurna anu kasebut alam nirwana. Aya titel kadangyangan ilmu kasampurnaan pikeun urang ka alam asal sabab manusia gelar ka alam dunya teh tina alam eueuhna naon kubrak kana alam ayana naon sarta baka paeh baka mulang ka alam eueuhna naon deui alam subung anu tangtu. Alam eueuhna naon gubrakna alam aya naon engke dina maut bakal balik deui kana alam eueuhna naon da moal dina naon lantaran eueuh naon-naon nu nganaon-naonan ge eueuh nya aya soce naon-naon urang keur waktu aya naon-naon tah pelebah dieu Ki Jaro wajib hidup pikeun ngahontal ieu ilmu kaluhungan. Aduh Rama Guru ieu kaset sabab di alam dunya ieu moal aya dua jelema anu nganggem titel kadangyangan tutur galurna para empu papayanana para pujangga tukiranana para wali anu nyepeng ieu ilmu kadangyangan ilmu kasampurnaan cinangtu aya tulisan anu tangtu anu panjang turut tarakal pinuh ku jangkrang lungkawing kitu lain kieu lain nah karah kudu kumaha pamungkasna rasa pasrah tauhidna iman ka Gusti. Eta jalan anu tarahal panjang keur jelema linglung tinjakeunana tapi keur jalma iman ka Gusti anu tangtu aya istilah sajetining hirup manusia rahasia Gusti teu bisa diukur diduga jeung dikira-kira ku akal manusia tapi teh lah eta rahasia teh keur akal ngaranna masrahkeun diri ka Gusti tapi keur kapentingan dirina keneh. Jadi hal ieu wajib ama pikeun masrahkeunana ieu ilmu sangkan hidup bisa ngatur rencak kana marga ning alam anu bakat sunu ku ieu halna ama teu rasa kadeudeung kanu jadi murid. Sakitu maksud ama teh tapi ulah cekcok kita oge ama ulah disebut nganapikeun kana ilmu kabataraan lantaran apal ama ge hidup teh geus diwingsit atawa geus diwirid ilmu kabataraan ku tuang raka. Lain nyapelekeun tapi geura banding-banding ku Ki Jaro. Sakitu lamun hidup teu ngamilik ieu tangtu bakal jadi jelema rugi geura pekra sawang dina bangsa anu bakal datang dina gerna tarung Kurawa jeung Panawa. Sabaraha juta tentara anu bakal jadi korban. Sabaraha biaya perang jutaan miliar anu bakal karugian tumiba. Nah teu watir pamajikan anak kurah-kurah dina waktuna magrib nyangan salakina anu geus guyang getih. Nah teu watir hiji anak atawa dua anak cing karoreh kana layon bapana anu bakti ka lemah cai. Nah deuk tega Ki Jaro nempo guru di medan tempur. Ama ge moal tega lawan teh murid sorangan. Ya iya Jaro cing atuh geura pikir-pikir. Netelakeun perang teh jahat kasep geus teu aya tedeng aling-aling. Dak dumadak jelema jadi algojo tukang nyabutan nyawa batur geus daya dasar sifat pikamanusiaan geus daya sifat ulas asih antara sesama jeung sesama akibatna perang ekonomi apung-apungan geus moal ka tepi ku leungeun nu leutik sakitu kadeudeung ama kanu jari anak bakal dipasrahkeun ieu ilmu kadangyangan. Kumaha kira-kira Ki Jaro? Dipati Arjuna ngarangkul kana sampean nawi kudrona diserangan ku budi anu marah mai.
bingah anu taya papadana nawiskeun luyu kasauran guru sareng maksudna bingah kamarata sutara bingah kamar wah atas suta bingah kagiri-giri ya kagiri-giri bingah kamar watas suta bingah naka kiri-kiri iya tenera gawi semiren sabda ingkang makna guru ya guru linuh nah haju kumaha bagja utaya papadana pangresa Ya. Edas. Ya. Edas.